Pada kemarin. Lamun bumi Juragan Somad paling mananya Kang? Oh, belah itu Kang, tinggal lurus belok kanan, belok kiri, lurus deui, belok kanan deui, belok kiri, lurus deui. Ai si Akang meneri begitu. Balik ke Bang. Bener atuh. Sama dua itu teh Kang. Sing aku teu atuh. Biasa we tuh Kang, yang geus atuh. Nuhun ya Kang. Sami. Yo. Lewat Kang. Kang, kakak bayar. Naon sih gobrokan wae? Dari tadi di geroan teh lagi nah ngajawab. Kita mah gaweana nganggo kesenangan batu hungkul. Kesenangan naon? Teung, tadi teh akang ngayal kumaha jadi orang kaya nu loba duitna. Kumaha aing ngahayal-ngahayal wae mah duitna kumpul, mun dek loba duit kudu gawe neangan usaha. Akang teh hayang dagangan awal-awalna. Ieu we Kang, mun dek usaha neangan modalna minjem duit ka Juragan Somad. Bener itu. Suka kang rek ka imah Juragan Somad. Sok cobaan. Tapi Juragan Somadna mere moalnya. Ngadoa we sing we Juragan Somad keur bunga hati jadi dibere. Oh nya tuh. Assalamualaikum. Juragan. Waalaikumsalam. Sakedap. Oh. Aya Kang kabayan naon Kang? Yuk, pada ke Juragan Somad. Ayo nih. Aya, mangga kalau berkala. Mangga cali. Bade nala naon Kang? Ayo tuh we. Oh, mangga atuh. Kang, Kang. Nuhun. Naon Kang? Tiga Juragan. Orang saya buka bisnis, ngancam aya modalna. Jadi dari duit 100 M. Jika kena balik pinjam duit mah. Kayak nungguan warisan, saya lagi rukenu. Oh gitu. Ya tuh di tempat lah. Siap. Iya tuh Kang. Siap Juragan. Sing suksesnya kabayan. Ingin. Menjinjam kudu dibayar tetap aku ya. Siap. Sedap. Saya paham ya. Sip. Mohon. Ai ieu teh dina kumaha? Bang, kira-kira usaha nu alus naon? Emangnya mana boga duit gitu? Sosan bisa naik usaha. Aya atuh. Duit di mana? Kemarin jeung di Juragan Somad. Kira-kira nu usaha nu batina badag naonnya? Dagang baju tah lumayan batinnya. Sieun teu laku. Laku itu kan terusung. Sok gerak cobaan heula. Nya esuk cobaan. Sok cing laku. Min. Kang, baik gimana Kang? 52, 52. Murah Kang. Oh, hai. Kang mau 50.000. Ya, Kang. Dibeli. Daftar. 50. Tuh, dipilih. 25. Kita empok akang mau naon? Akang eta mah loba. Ngaja tuh pasti yang obat naik. Si akang bisa wae. Ieu urang kitu pasak. Kieu nya. Pasana ngabagakeun istri teh. Dipilih. Daftar. Yuk daftar. Bu, daftarna bu. Bahanna ngeunaan loh bu. Di dieu Kang ieu babi kabadagan deh. Nuju ka badagan, nuju ka geusdik. Mahal sih. Nah, ibu daftar. Eta mahal. Cik nawar teh nu balik atuh. 18.000. Sok bae lah ngarisan sok kumaha deui? Ayo we sugan we ceuk awet di abi. Yo bu, daftarna bu, daftar. Jadi tadina yang di usia tuh. Gue Oh Kang teteh daftarnya di Punten Kang, mana duit setoran pasar? 20.000 nya Kang ya. Oh dia. Nah, aya duit makin. Aya atuh aya nama.
Mana duit setoran pasar? Alah sia Kang, hampura euy. Baca acan aya nu laku jadi di itu. Minggu hari paling Kang didapatkeun lah. Awas yang minggu hari ku dibayar. Ngalikeun we sia. Kehet. Iden Kang, mana duit setoran pasar? Si kehet kabayan lagi sare. Gas burung coklat. Alas ya. Duit ke mana euy? Si Teng pasti ngambek ya euy. Teng, teng. Naon si Kang digogorokan wae. Duit dagangan leungit. Si Akang mah kumaha eta bayar? Mata ka juragan somat. Pasaran euy di pasar. Naon eta itu? Aya naon ieu teh geura riweuh kieu? Teuing tanya we si Abu. Aya naon sih Bu? Eta teh si kabayan keur dagang sare jadi we duitna leungit. Ari mana atuh? Karege jalan sehari geus kalungitan duit wae. Nyampura apa? Ibu itu. Aduh, aya naon Bibi? Nyaho teh sih tadi heboh pisan di pasar si kabayan kalungitan duit. Anu bener Bi? Bener, tanya tuh we kasih. Deket ka diri Aduh, gak bisa dibiarin. Kenapa si kabayan teh bisa mayar hutang? Cenah mah si kabayana kasarean. Gusti ini aya-aya wae nya. Itu sana nyokot. Tenyaho Bu da tadi mah keneh diriung keluarga. Kabayan, kumaha tuh si juragan teh ngita abi wae jangan lagi hutang kabayan. Kudu dibayar ayeuna cek si juragan, soalna ayeuna geus tempona. Apanya saacana abi teh tadi teh rek kalungitan duit di pasar. Dia kasarean bohong, aslina teh bohong. Kumaha tuh si juragan ayeuna Kasih tempo deui atuh sabulan, asli mah tepat waktu sok. Kumaha si ke si juragan teh daekeun di undur tempona. Asli mah sok tepat waktu. yang geus satu alurang ke ngomong ka si juragan, tapi aslinya kudu tepat waktu. Siap. Hai, yang geus atuh ah, hayu urang ka si juragan. Obatnya kabayan teh kudu dibayar soalna bisi si juragan ngambek. Siap. 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 Nah tuh, hayu ah kabayan. Assalamualaikum. Aduh, kumanya itu juragan si kabayan teh bisa bayar utang wae. Nah. Hah? Lu bener kan? Kang, Akang katanya juga apa si kabayan gak bisa bayar hutang. Yang geus we ayeuna mah kieu marane pake si kabayan teu lumayan ayeuna. Terus si juragan si kabayan kalau beli cina sebulan. Yang geus bulan hareup marane ka ieu si kabayan. Hese he. Ayeuna ge can dibayar eta hutang? Pasti gampang atuh. Asal tuluy we ditagih. Hese he, tinggal di bulan ayeuna can dibayar eta hutang. Agak pasti dibayar atuh. Oh, apa jangan-jangan mana sakang kalau jeung si eta? Dirinya malah kene geus wani dulu ada yang tahu. Anu, Delis. Geus tong para siap kieu. Tinggal di pamajikan Akang gitu ya. Ada di malaki. Jadi kan Akang bulan hareup si kabayan kudu bisa bayar hutang. Assalamualaikum, Lilis. Waalaikumsalam. Teteh, mangga kalebet. Sok cari. Pada ngaleut naon? Urang mah biasa we cai bodas. Oh, mungkin atuh. Geus dia tuh papanggih. Ya, ayo tadi urang ada yang main di luar borongan. Naon sih? Berarti kan kesel. Eta salaki si itu bisa bayar hutang. Yang mental bulan hari di rumah gitu mah bisa dicicingkeun. Hehet siapa ngaruaskeun wae urang? Tapi boga ide naon? Aya ambu kenal jauh sedikit. Bang, lanjut masih itu sebenarnya kabarna Ambu teh ieu kunaon jual-jual ka ieu deui. Kamu nu bebas saya pas gempa, Ambu teh kawarung pasti aya nu ka ayeuna si Asep teh.
kejadian anu bahasa eta mah mustahil di awal tuh. Paparan aturan geus sedelan tapi anggar kapan Nya ambu mah penasaran we kumaha kabarna Sugarno sehat gitu. dengan abaynya nasib teh kita bisa diduga takdirnya itu bisa dirubah tapi lamun aduan ngadoa tapi it's impossible and our setting pun yang satu kamu cari kue lah. Nah, mah teh cari gara-gara cerita eta, mah carina gara-gara ieu. Oh, Sugante Yang geus apa kan itu ambu masa ke? yang geus atuh. Assalamualaikum, Inten. Waalaikumsalam, Sakdap. Sugante saha dia kawan. Kelang saya teh kurang sahanya. Eta si Iro. Bukan geus we. Kamu kudu ngeuli datang geura. Sok, ayeuna rek naon? Apa sih? Hai guys. Kan sekurangnya naon kudu guys, udah kita pasti datang. Naon sih, naon Gusti? Sok guys lo orang gibah geus sabaraha tahun urang teh ulin? Sabaraha tahun? Sorry ya, urang mah karek aku ulin bulan kamari. Bulan saha kamari? Balik ka lemur jadi tebusan lu ulin. Geus atuh ieu teh karakada leumun. Hayu we gibah. Aduh, cenah Masa kota teh dibayar-bayar. Haha, sahanya murah sih, geus era. Minimal mun bisa utang bisa bayarna oge. Aduh, malu gak sih guys, mau tadi bayar mah. Kalian bikin saya pusing aja. Percuma guys, kita bilang kayak gini juga gak bakalan tuh utang dibayar. Aya naon atuh ieu teh? Kiliji. Tuh, ngejoknya. Anggarannya kumaha sih? Hampura ya nya, babaturan di dinya nginjem duit tapi teu dibayar-bayar. Biasa we, tong sesorangan kos kitu. Hawas ya, bulan hareup mun dibayar eta hutang aya resikona. Hayu guys. Tuh, Naon abah? abah jeung kamu rek yang lancip maneh heula nya. Lancar. Kita kan anak hiji-hijinan abah jeung abah. Panjang ceritana engke ku si Ambu dicaritakeun lamun balik. Ayo Ambu. Nya Kak. Ambu, engke caritakeun tentang lanjut itu nya. Heeh. Betul kan? Ya, Bah. Abdi teh balik ke mana? Hari akan pernah mendatang budak Tuh, tamparan, Pak. Cing tinggal fotona, Pak. Ini tah fotonya. Duh, yang pernah tinggal, Pak. Dulu nya kan? Ya. Cing, cobian tanya ke kepala itu sesuai apa. Oh, mau lah tuh. Dulu nya. Ya, sama-sama, Bah. Bentar kan? Ini apa? Naon? Ke area Kalteng pernah mendatang budak ieu. Murah, Bah. Itu ada foto baheulana sih. Saya udah naon foto aya. Jadi kita budak ini kelas 9 teh. Cobian deui di tayangan ayeuna bisi ngakang pernah ningali budak pas ieu. Tentu, Pak. Yang geus atuh Kang. Nuhun nya Kangnya. Ya, sama-sama. Bukan, cek ambu kira pasti mau ketemu, capek ya mau jalan wae kali abah. Oh, Ambu. Da ngaranna usaha tuh, da usaha mah moal ngahianatan hasilna. Yang mana hasilnya aya teu? Yang kesayu abah rek kan, cuma capek ke maneh wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ambu. Caritakeun teh eta lanjut itu. Ya jadi itu teh boga lanceuk ngaranna Asep. Jadi itu teh lain anak hiji-hijian Om. Nya. Nah, habis leungit baheula teh aya gempa. Ambu teh ka warung, terus si Abah teh keur gawe. Ambu teh teuing bakal aya gempa. Jadi we ambu teh ka warungna sorangan. Terus satu ambu lah sedih. Kumaha ya teh main hutang ka Juragan Somad? Ya sabar atuh. Kurang sabar naon deui ari iteu mesti popoyokan ku si Lilis jeung babaturana. Akang dek mayar hutang make naon ari pagawean ngan cicing ngumpul mah. Ya sabar atuh akang ge lieur kumaha carana. Akang mah mun teu diingatkan kana hutang moal ingat. Anu merasa minjem duit ka Juragan Somad saha? Ini nya Kak? Tuh, kabayar. Aya naon eta situ Bu Cili? Ambu. Iya anak kamu kunaon? Teu
teuing tah si Kang Kabayana. Maneh kunaon kabayan? Kita si itu mana ngajin emosi wae. Kita mah ngananya iraha akan dek bayar hutang. Ah, Nya manehna atuh lagi usaha kalau ka cicing wae. kebayang dia bingung, Bu. Nyamannya tuh aya wae buat kalengitan duit. Matakna sing taliti geura jadi jelema teh. Yang geus atuh ulah ribut kieu lah, era ku tetangga. Yang satu hitam pang cari kala. Kan kira-kira si kabayan mah hutangna irahanya. Ada awe semoga dibayar. Tapi neng teh kesel pisan Kang. Si Iteng ugi song pisan jelema. Lah gitu asalnya. Nah, akang ngabela. Neng gitu neng panan-panan apa kabaya gitu. Teh keadaan kumaha. Tapi neng teh kesel jelema teh sarong kabeh. Yang geus we sugana geus adir mah nya urang cenah nya teu kudu nagihan deui. Nya ke akang nagihna kudu tegasnya ame sieun. Nya. Kabayan. Salam, juragan. Mangga saya kelak. Ulah basa-basi bayar ayeuna hutang. Tempo ayeuna kudu dibayar eta hutang. Jadi kieu urang isi teh kana macet masih hitung leungit pas zaman bae numpang. Loba alasan pisan maneh mah. Emang ciri-ciri lanjut si teh kumaha? Teuing da geus wae nage fotoan. Mana sih tinggal Karena asep. Akang, nah ieu mah fotona mirip nu di dompet akang. Ya geus, kita mah foto urang. Sama akang. Abah, ambu Iteng. Kadieu geura. Nah, naon sih? Ngali foto lanjut masih Iteng hirup ida. Jangan semua tos keleutik. Mana cing ningali? Heueuh abah sarua. Heueuh nya. Oh berarti abah jeung ambu teh kalau tersomat keleutik nu leungit. Nya heueuh. Yang geus we atuh teu kudu dibayar da ka disaran. Henteu, Lilis teh satuju. Hutang tetep hutang. Atuh kan sekabayan teh karek kalangitan duit. Gua nyalis punya salah orang tapi utama pasti dibayar kan dari tempat ini. Yang geus we tulis teu kudu dibayar kan dulu keneh. Nya geus kumaha Kang Somat? Orang teh ngimpi panggil kolot asli urang. Nya henteu atuh. Balik mananya? Oh, belah di tukang tinggal lurus belok kanan belok kiri terus dulu belok kanan dulu belok kiri. Belok kanan. Iteng. Naon sih Kang hidup doang we? Ah, siapa lupa alasan pisan? Terus itu kan ayah lupa. Nah, apa sih? Naon Kak? Oh, berarti abah jeung ambu teh kolotna si somat teh. Ya udah.